Ding. Tungguan heula warungnya, urang keluar heula kedeung aya perlu. Ya. Siap, Bos. Wah, kemana tuh? Di kitu si Oding di Jalan Raja Desa teh. Di Toko Jaya Abadi bener kitu euy. Gaweana teh. Nyebutna komplit di dia bari marurah. Ding. Ih, Tah, bener mana gawe di dia, Ding? di dieu nah di mana deui atuh? Ding. Ya. Aing butuh jejer euy jeung katro. Ieu ek nu mana tah? Aing pan aya nama sakusep lele, Ding. Sekolah anjing na sia teh iraha. Ih. Jeung gala tamaan. Heuh, sok ek nu mana? Ieu nu pangalusna nu mana ya nu alus? Kabeh ge aralus ya mah nu gagal sok. Yo, nu ieu mah waras tah. Tah, iya. Nu eta mah waras. Waras naik narik pesawat ge eta mah anjing kuateun. Kenur tah. Ih, Ai katrolna nu mana tuh? Jeung Katrol. katrolna, Ding, jeung kenur. Sedang nu ieu ge ya. Halus. Ek naon wae eta? Nya Kenur. saset teh. Yo, Tah, heuh kieu ye. tah ku aing dibere. Namanya geus lila di dia. Hah? Gawe? Geus aya 2 tahunan. Nya. Heeh. Ti keluar sekolah tuh leuy. Langsung lah aing ek naon atuh da sekolah keluar sekolah ge angger jadi pegawai. Tangga satu ya bungkus ya. Enggak sih, yo. Guys. Enggak sih, yo. Enggak. Ieu esen ya. Ih, ulah ieu mah. Nah, Aya nu mesen. terus anu mesan. Heeh. Enggak satu iya ya, sabaran ya. Bayalah aing kabalad mah 500. Bener 500, Ding. Heeh, sok aing sebagai rekan atuh. Geus atuh Baik ku aing hati dan di tidak sombong. kela, Ding. Nah, dompetna di mana, Ding? Nah nanyakeun ka aing atuh, pan sial. Aduh. Dina calana nu itu. Kebiasaan sama cungur. Ek balanja teh teu mawa duit, teu mawa dompet. Aduh, kumaha tuh, Ding? Dicokot heula teh nya. Kayak ka dieu deui. Bener. Bener. Tunda atuh ieu di dieu. Ih, atuh meni kos jeung sawae teh. Kepercayaan Tapi pisan. bener bayar. Heuh ka dieu deui engke. Awas we sia mun eueuh. Nya. Heeh. Nuhun, Ding. Heeh. Nah mana si Isal teh cenah erek ka dieu deui. Nah kumaha telepon gitu. Di mana? Aduh naon? Duit nanti geus dipake bayar, ku bapak urang pake meuli hayam. Terus kumaha tuh? Aduh, kumaha euy? Engke we atuh. Nah engke wae atuh aing dicarekan ku dunungan cungur. Moal kitu bejakeun. Nganjuk lah. Cih, ai siana kumaha? Ya aing atuh dibayar ku anak hayam. Pernah ku dibayar ku anak hayam? Pan duit geus kana hayam kan ku bapak aing, nah kumaha sia mah? Ih, anjing. Atuh kumaha ieu? Heuh nganjuk. Kayak bulan hareup sugan. Sianya. Cungur. Masya. Lain jeung babaturan wae. Masya lah. Wayahna ding. Cungur sia. Pernah ku ek dibayar ku anak hayam anjing teu kira-kira ai si Paisa. Duh, anjing ieu mah feeling aing. Ding, aya nu balanja teu? Aya, Bos. Aya. Balanja naon we? Belanja ieu, Bos. Jejer sareng rieu saset. Mana acisna, Ding? Tadi teh acisna tinggalin cenah bos, jadi uih heula tapi biar ditelepon teh acisna tos dipeserkeun hayam cenah. Terus kumaha? Ente kumaha bos, piraku tuh da meser jejer ek di gantian ku ieu ku anak hayam. Aduh nu meserna saha eta teh? Rencangan abi bos. Oh, babaturan. Duh, wayahna duitna dipake balanja deui nya. Terus kumaha bos? Teu hayang apal eta mah babaturan maneh ieu. Aduh. Atuh kumahanya bos? Duh, wayahna potong we tina gajihnya. Oh, nuhun atuh bos. Ayo. Ing si Cungur, keur mah bulan ayeuna loba bayareun. Keur si Cungur nganjuk. Da ongkoh picungureun teh aya we. Cungur. Sakapung mah aing sok hayang jadi Power Ranger ame disebut kuatan.